A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi uzmati. Qulubuhum fi rawdati jannatin ma'rifatih yukhbarun wa asrarahum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulum wal anwar wa ma'danil ma'arifi wal asrar wa radiyallahu ta'ala an ashabil abrar wa ahli baitihil athhar. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa amali la yurfa wa du'a la yusma. Alhamdulillah hatur nuhun kana ngaluangkeun waktos dina raragan tolabul ilmi ngupingkeun bacaan sareng sakedik penjelasan pami aya dijelaskeun. Urang ngalajeng ayeuna kana pasal kalima nyaeta lapad ismi. Kahiji lapad ismi meunang ngamustak. Ngamustak teh meunang nurunkeun tina lapad simun Sundana luhur. Wajah istiqmalna hartina segi penggunaanana tina luhur eta kana Allah. Sabab ari jenengan Allah eta pangluhur-luhurna jenengan. Kadua lapad ismi meunang ngamustak tina lapad simun eta khusus pikeun jenengan Allah sebab ngan wungkul jenengan Allah anu luhur. Upami pikeun makhluk pamustakan artinya penurunanana ismu tina lapad wasima yasimu wasman hartina ciri. Katilu cara ngajadikeun simun kana ismun ieu mah cek abdi teu patos perlu kanggo urang tina kata simun bisa jadi ismun teh kumaha kanggo urang mah eta we anu kahiji sareng kadua. Yen lamun lapad ismi diasalkeun tina simun nu hartina luhur eta mung keur Allah. Anapun keur makhluk isim teh lain tina makna simun tetapi makna wasima yasimu wasman hartina ciri. Jadi Allah mah ku asmana teh luhur. Tapi lamun makhluk mah ku asmana teh ngan saukur ngabedakeun. Lain ngaluhurkeun eta makhluk. Misalna abdi namina Muhammad anu terpuji. Lain berarti kedudukan abdi geus terpuji. Ari makhluk mah kitu. Margi makhluk mah ngan saukur ngabedakeun beh. Biasa ngabedakeun antara jelema nu ngaran Mufti, jelema nu ngaran Dadan, jelema nu ngaran Yayat, jelema nu ngaran Wawan, eta bisa dibedakeun. Lain kemudian bahwa nu namina Mufti eta luhur tibatan nu lain teu ari ka makhluk. Tapi ka Allah mah asma Allah mah luhur. Fasa kagenep lapad Allah. Lapad isi asmaul asma. Nah, dua lapad Allah dipakai jenengan Allah lain pendapat hukum akal. Da hukum akal ngan ukur nepi kana manggihkeun ayana Allah anu sahiji. Anapun pangeran jenenganana Allah eta mah ladang wahyu. Dauhan Allah, kul man rabbus samawati wal ard kulillah. Hartosna ucapkeun ku anjeun Muhammad saha pangeran langit jeung bumi. Ucapkeun ku anjeun Allah. Kemudian dina sapalih ayat Allah ngadauhkeun ilahun wahidun. Eta dina ayat wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka tetela lapan Allah ku para ulama ahli nahwu diasalkeun dimustak tina lapan ilahun. Hartosna pangeran. Tegesna lamun ilahun mah sakur anu diibadahan eta pangeran. Rek Allah atawa lain. Maka supaya tangtu ka Allah wungkul make alif lam li ta'rif, alif lam ma'rifah. Jadi al
ilah, tapi kemudian diucapkan Allah. Kaopat mang pirang-pirang anu iman ka Allah, tapi Allah nu ditekadkeunana teu akur jeung sifat Allah nu sanyana, maka pikeun tanbihna, pikeun ngingetkeun ka dirina, di mana diomongkeun ku dirina lapan Allah kudu make kecap subhanahu wa ta'ala. Jadi kanggo ngingetkeun ka diri urang, mungkin wae iman urang ka Allah teh ditekadkeun ku urang teu akur jeung sifat Allah anu kuduna. Gitu, maka ketika nyebut Allah selalu diiringi ku kalimat subhanahu wa ta'ala. Lain keharusan dina hartos fikih, tapi ieu mah adab-adaban urang ka Allah. Ngaku diri urang teh can bener nekadkeun Allah sapertos anu disifatan ku anjeunna, maka supaya ngingetkeun ka diri kade mun nyebutkeun Allah teh kudu baris jeung nyifatan nu benerna, maka gunakeun kalimat subhanahu wa ta'ala. Harti subhana, maha suci Allah tur bersih tina sifat-sifatan musyrikin. Seperti tekad Nasrani menyebutkan Allah kagungan putra jeung garwa. Ari harti ta'ala maha luhur Allah jauh tina sifatan tekad kaum kafirin. Sapertos pula sifah nyebutkeun yen Allah ngahiji jeung alam. Pasal ke-78 Ar-Rahman. Dina surat Al-Fatihah, dina runtuyan Asma'ul Husna, dina runtuyan Asma'ul A'zam, lafad Ar-Rahman pangheulana disebut samemeh sifat sejen. Ieu lain nandakeun yen sifat Ar-Rahman ayana di Allah saheulaeun sifat sejen. Sabab sakabeh sifat jeung asma Allah teu aya heula pandeuri. Sami kodim, sami bako, tapi pangheulana terap ka manusia nyaeta rohmaniyah, berarti ku nyebut basmalah nandakeun syukuran muji ka Allah. Terus nu kadua, Ar-Rahman menang nyokot tina masdar lapad rahmatun, rahmatan. Ari asal makna rahmat nyaeta riqatun fil qalbi taqtadit tafaddula wal ihsan. Hartosna leketei hate anu nimbulkeun kana hayang mere kurnia jeung hayang mere hade kanu dipikanyaah. Terus aya catatan kieu jiwa. Upami sakabeh makna rahmat diterapkeun ka Allah, hukumna mustahil ceuk akal. Sabab Allah mah teu kagungan manah. Komo nepi ka ngaleketei makna rahmat anu terap ka Allah kalimah anu tungtung ngungkul nyaeta mere karunia jeung mere hade. Allah anu masihan nugraha, anu masihan hade atuh di dalah rahmat tina lugawi jadi di dalah tadommun. Artina basa anu dipake nuduhkeun kana sebagian makna gitu. Katilu lapan Ar-Rahman eta isim fa'il tina wazan fa'lan tuduh kana mubalaghah. Hartosna Allah langkung seueur nurunkeun rahmatna ku asma Ar-Rahman. Tinimbang rahmat anu diturunkeun Ar-Rahim. Kalayan ngitung loba anu kaberena. Sabab nu kabere rahmaniyah di dunia mah kabeh mukmin jeung kafirin. Ari nu kabere ku rahimiyah ngan wungkul muslimin di akhirat. Tapi lamun ngitung bukti rahmatna mah leuwih gede nu dibikeun di akhirat. Rahman mah ditinggal tina sabaraha nu diberena. Nu diberena leuwih luas tibatan rahim. Tapi lamun ngitung bobot pamerena eta rahim leuwih gede tibatan Rahman. Kaopat khususna pikeun lapad Rahman umumna sakabeh asma Allah hukum syara ngaharamkeun makhluk bongangaran Rahman unggul. Lamun aya ngaran Rahman bari tinanut jadi sadayana asma Allah teu kenging diterapkeun ka jalmi sareusna mah. Tapi karena umanya meureun adat di urang nya geus kitu aya nu ngaran Rahman hungkul dunya. Aya nu ngaran Jabar. Kalima Ar-Rahman sifat mustaqilah lain sifat muftaqirah. Hartina sanajan teu dicaritakeun Allah tetep kasifatan ku Ar-Rahman. Sanajan eueuh dunyaho Allah Ar-Rahman, Allah kasifatan
Sanajan eueuh nu nyebutkeun Ar-Rahman, Allah tetap Ar-Rahman. Ari sifat muftaqirah mah teu bisa tetela maksudna anu disifatanana lamun teu dicaritakeun sifatna. Ari Allah mah geus kasifatan Ar-Rahman rek dicaritakeun teu dicaritakeun. Ari urang mah bisa disebut Rahman teh nya boga kanya teh lamun dicaritakeun diomongkeun karek nya kagenep upama aya sifat mustaqirah loba maka sakabeh sifat wajib nuturkeun mausuf dina i'rabna kupingkeun ieu mah. Tapi di mana sifat mustaqilah loba leuwih ti hiji maka macana meunang itba nuturkeun meunang istiqlal boga tarkib sorangan. Kulantaran lapat Ar-Rahman jeung lapat Ar-Rahim mustaqilah maka macana meunang itba majrur kabeh meunang istiqlal domah kabeh jadi khobar tina mubtada nu disimpen meunang fathah kabeh jadi maf'ul tina fi'il menang nu hiji istiqlal nu kadua itba jadi macana menang jalan. Aya penjelasan di Syekh Al-Qaffawi. Cara maca Bismillahirrahmanirrahim teh aya 8 cara. Anu kahiji dikengingkeun secara bahasa jeung dipastikeun dina qiraah. Nyaeta bacaan umum anu urang apalnya eta Bismillahirrahmanirrahim. Rahman jeung Rahimna teh di kasroh. Sedengkeun saurna anu genep salajengna secara bahasa kenging tapi dina qiraah entong dibacakeun waktu urang jadi imam atau waktu urang tilawah nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Rahman jeung Rahimna teh di fathah atawa Bismillahirrahmanirrahim di fathah Rahmanna di domah Rahimna nuka tiluna Bismillahirrahmanirrahim di domah dua nana nyata Rahman jeung Rahim. Nuka opat Bismillahirrahmanirrahim nyata di domah Rahmanna di fathah mimna dina Rahim. Bismillahirrahmanirrahim eta Rahmanna di kasroh mimna di fathah atau Bismillahirrahmanirrahim ya eta menang secara bahasa Arab menang tapi secara qiraah tidak dibolehkan. Sedangkan anu dua anu terakhir dilarang secara bahasa oge dina bacaan nyaeta Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kasroh rohibna di doma atau di fathah rohmana eta kenging. Anu katujuh rahmat anu timbul tina ar-Rahman ngaranna Rahmaniyah. Anu timbul tina ar-Rahim ngaranna Rahimiyah. Bakal jadi rahmat di akhirat di dunyana di ngaranna Rahmiyah. Jadi Rahman, rahmat Allah nu diturunkeun di dunya ka sakabeh makhluk. Rahman. Rahim, rahmat Allah anu dibikeun ukur ka mukmin. Tapi lamun Rahim dibikeun di dunia lain kemudian disebut Rahman, tetapi tetap Rahim. Rahmat eta. Sehingga dikatakan di dia nugraha nukeun kana Rahmani, nugraha anugrah nukeun kana jasmani ngaranna Rahmaniyah. Nugraha nukeun kana rohani ngaranna Rahimiyah. Manusia cager tapi kufur ka bagian Rahmaniyah teu ka bagian Rahimiyah. Kitu oge manusia cager bari iman jeung amal soleh ka bagian duanana Rahmaniyah jeung Rahimiyah di dunia ini. Dina ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin hartina teu pati-pati ngutus kami ka anjeun Muhammad kajaba jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Rahmat di dunia bisa kena kana Rahmaniyah jeung Rahimiyah seperti dina hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kudu nyaraah Rahmaniyah maraneh kabeh pasti nyaraah Rahimiyah makhluk nu aya di langit.
Saatos ngadugikeun ayat ke-107 dina surat Al-Anbiya sareng tarjamahna teras diterangkeun. Rahmat di dunia bisa kena rohmaniyah jeung rohimiyah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat keur sakabeh alam teh nyaeta anu turun ka dunia melalui Rasul Allah. Eta aya kabagi dua, aya rohmaniyah, aya rohimiyah. Aya rohmaniyah kahiji hifzun nasab nyaeta miara ngajaga garis katurunan. Terus aya hifzul akli nyaeta ngajaga akal. Aya hifzul mali nyaeta ngajaga harta. Aya hifzul irdi nyaeta ngajaga kahormatan. Terus aya hifzul abdani nyaeta ngajaga awak. Kemudian aya rohimiyah anu turun ka dunia melalui Rasul usuluddin nyaeta kaitan keyakinan prinsip dina agama sareng ubudiyah nyaeta kaitan ibadah. Jadi lamun jelema meunang keyakinan eta rohimiyah. Lamun jelema di dunia ieu meunang ubudiyah maka dia meunang rohimiyah. Anapun lamun kajaga garis keturunanna, kajaga akalna, kajaga hartana, kajaga kahormatanana, kajaga awakna, berarti meunang rohmaniyah. Artosna rahmatan lil alamin teh kabagi dua, aya rohmaniyah, aya rohimiyah. Kabeh jelema melalui risalah Rasulullah itu diupayakan untuk mendapatkan rohmaniyah. Gitu. Tetapi tidak semua orang kemudian akan mendapatkan rohimiyah dina risalah Rasulullah katanya. Eta keyakinan agama jeung penghambaan ubudiyah. Gitu. 5 panjagaan anu kalebet rohmaniyah sok disebat masolihul khomsin, 5 kamaslahatan. Atawa ad-daruriyatul khomsu, pokok anu 5. Aya oge anu nyebat al-usulul khomsu, prinsip anu 5. Atau al-kuliyatul khomsu, maslahat umum anu 5. Didasarkeun kana nas Al-Qur'an, hadis sareng asar. Salah sawiosna dina ayat bai'atun nisa nyaeta surat Al-Mumtahanah ayat 12. Di mana dina ayat eta aya sebatan ala Allah yusyrikna billahi aranjeun kenging ngamusyrikeun Allah ngaisyaratkeun naon ieu ngaisyaratkeun hifzuddin ngajaga agama. Ngan disebatkeun dina bagan buku hasil tina anu didiktekeun ku ajengan abdi teu terang alesanna naha lebet kana hifzul irdi ngajaga kahormatan. Margi kamulyaan hiji jalmi aya dina takwana dina agamana. Tah nu kadua wala yasrikna, dan kalian jangan mencuri. Ngaisyaratkeun hifzul mal ngajaga harta. Wala yaznina, aranjeun tong berzina, ngaisyaratkeun hifzun nasl ngajaga keturunan. Dina bagan wa ajeng mah disebat hifzun nasab ngajaga garis turunan. Terus salajengna wala yaqtulna auladahunna, ngaisyaratkeun hifzun nafs ngajaga diri. Oge ngaisyaratkeun hifzul akli jeung hifzul abdan, ngajaga akal jeung ngajaga awak lantaran akal jeung awak teh bagian anu pisah tina diri jelema. Utamina dina tujuan dicipta, narima taklif jeung ngalaksanakeun taat. Lamun disebutkeun dina ayat hifzun nafs ngajaga diri, tapi dina bagan ua aya hifzul akli jeung hifzul abdan, eta kalebet cakupan tina ayat wala yaqtulna auladahunna, aranjeun tong sakali-kali ngabunuh barudak aranjeun. Eta nunjukkeun di jerona selain ngajaga diri oge ngajaga akal jeung ngajaga awak. Ngajaga akal jeung ngajaga awak diisyaratkeun jentrek ku ayat nu sanes. Dina ayat nu sanes urang bakal mendakan misalna ayat dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Eta sadaya nu diwasiatkeun ka anjeun lamun aranjeun kaasup jelema nu berakal. Jeung
laisa 'alad du'afai wala 'ala marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Teu aya dosa pikeun kaum anu lemah, anu gering, anu teu boga harta nu diinfakkeun lamun teu miluan berjihad. Ta surat At-Taubah ieu ngaisyaratkeun kana kedah ngajaga awak supaya teu lemah sehingga bisa ikut jihad, ngajaga awak supaya teu sakit sehingga teu kacegah jihad, ngajaga awak supaya bisa usaha menangkeun sesuatu nu bisa diinfakkeun dina jihad. Kedua ayat ieu katunjukkeun bahwa rohmaniyah tina rahmatan lil alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta aya ngajaga akal jeung ngajaga awak. Hifdzul abdan. Alhamdulillah. Nah, terus pasal ke-8. Lafaz ar-rahim. Ar-rahim segatna isim fa'il tina wazan fa'ilun, jumlah hurufna 4. Sahandapeun lapan ar-rahman anu hurufna 5. Ngandung harti yen nu kabere ku rahmaniyah leuwih loba tinimbang nu kabere ku rahimiyah. Nyaeta wungkul mukminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sami-sami tutup ausan ieu ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tadda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha anna iman alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla maut wa indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah wa ja'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin bis syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.